Nyoplokan opak mini nu tos eumel-eumel da karungna bade dianggo deui kamari teh aya sampeuna sasepanan deui teu acan didamelkeun. Biasa we isuk-isuk teh emak-emak sok ngomeh-ngomeh heula cucian, tapi ieu mah lain isuk da pamiarsa ieu mah tos siang tos aya tabuh salapanan. Da nya eta ari inosihana mah santai super santai barang gawe teh diengke-engke di beurang-beurang komo ieu halodo. Biasa we isuk-isuk mah ai sarapan we ditiheulakeun ari gawe we diengke-engke. Tuh geuningan ayeuna matahari kat geus mentereng kieu tapi karek moekeun cucian. Tapi ieu teh tara lami moekeun cucian teh memeh lohor ge ieu teh entos gararing da nyaeta panasna kat mentereng. Entos moekeun cucian mah ieu abdi bade ngangkat ieu opak nu sakarung heula dan nu sakarungna deui mah teu acan garing bener nu ieu oge nembe eumel-eumel da nyaeta gaduh keneh sampo saseupanan mata kanu ieu teh bade dicoplokan we heula da karungna bade dianggo deui. Anu pertama dicoplokan ieu dina lalayah da nyaeta teu aya di karungna janten ku abdi teh nganggo di dieu we dina lalayah. Da ayeuna mah urang langsung coplokan ieu anu dina karung. Alhamdulillah babari geuningan. Anu tos eumel-eumel ieu urang pindahkeun kana nyiru engkin moena dina nyiru ta anu karung ieuna kanggo ngadamel deui anu anyar. Da moena pami dina nyiru mah sok tereh garing geuningan beda deui pami dina karung mah oko ieu teh hiji-hiji moekeunana teh tapi asa hese garing padahal ieu opak teh ipis tapi asa leuk-leuk garingnana teh. Alhamdulillah tina sakarungna kenging sanyiru ieu lumayan sakieu mah seueur. Tuh hasilna teh kos kieu katingalina ipis tapi masih keneh ipisan kenging si Uwa nyaeta. Tapi lumayan we sakieu mah kanggo pemula mah da abdi henteu ningalikeun si Uwa ngadamelna. Lanjut we ayeuna mah urang langsung poekeun deui opakna teh abeh tereh garing.